ka mana salaki aing nya teu datang-datang. WA telepon ditelepon teu aktif bae. Assalamualaikum, Mami. Waalaikumsalam. Sageunyan karek datang. Ya, udah aya les tadina. Mami, hari artina amisu teh naon? Muanya budak sakola teu nyaho artina amisu acan. Eta teh artina teh aku rindu kamu. Jadi naon? Beda wae teh dina HP-na si Bapak ya kata-kata amisu di awewe nu chatna hejo. Oh, anu chatna Imana hejo, Ima si Kokom teh ya. Neng, tungguan di Ima. Mami rek di heula. Mami rek ka mana? Rek reng bapak maneh kurang ajar. Mami ge heula, itu si Bapak mah aya nunggu di kolong meja di dapur. Paingan dia nungguna dasar. No. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah. Nu sarepik kieu aja neng nya kamarana ye. Oh, majeng bapak. Teu aya oge. Puguh Abah ti jam genep enjing duki kasonten si emas sareng bapak teh teu acan dongkap bae. Har dedeh teuing nya neng. Di jam genep enjing. Datang ke ayeuna can jebul-jebul. Aduh atas imah jeung si bapak teuing. Nya meureun can emam neng ayeuna meureun ya. Alhamdulillah Abah, tuang mah atos tadi enjing sareng soto ayam, terus siangna sareng rendang padang. Aduh, parengan teh teu disangkanya sugan teh neng teh kapahung dahar. Nya alhamdulillah ari enjing emam rendang siang kepuk itu ieu mah nya berarti neng tiasa masaknya. Kek neng. Enjing dahar soto. Yang rendang. Nya kumaha masak. Da abah ge geus kolot kieu. Teu bisa masak nu kitu mah. Ya gampang Abah masak rendang sareng soto mah. Tinggal meser wae di warung. Mie instan rasa rendang sareng soto. Har, ai sugan teh anak didegetkeun ku abah teh. Sugan teh nya we dahar soto rendang. Ai horengan mie instan. Deuh, nya abah ge duk kitu nya babari. Tinggal meuli ke warung mie ijo. Deuh, ai si Neng. No. Ujang aya naon ieu teh kajian di sok rareuwas. Kieu mi abdi teh nya ngangkir mamih nama aya maksad kahoyong kasih ayan putra mamih anu can mantring ngan ieu teh hate mada sok aya ragu-ragu sieun ditolak ku mamih teh era-era oge keut ke tenang aya jang mamih omus nama gitu ari mamih ngaridoan ka kuring mah gitu nya tebak ku mamih bae nya di doan nuhun teh nya meureun abdi teh kumaha maksa lah mun ieu mah gitu Cik ya. Cik atuh ngaca tong boro-boro si camenting anak kuring. Kuring lagi beli teh hararayan atuh. Sok ari itu ngaca agar tempo. Nah, ieu. Itu boga ongkos sabaraha. Ya. Ari simpanan mah teh aya di Bank Dunia 2.350.000. Ya sugan ke itu udung pamanjan mah aya 20.000 heula jang mami. Aing mah mun di dia ge loba atuh bang ai ganti miliar, triliun. Terus enak kieu wae aya nek nanya heula. Eta rokok ti mimiti datang nogel bae. Kira-kira sabaraha sapoe, sabaraha bungkus ududna? Ya ari kuring mah mun full teh 4 bungkus teh nu mahal mi. Nu 20.000 nu sapokona mah rokok mah kudu nu mewah bae gitu. Nya kira-kira nu sabarahaan? 20.000 mah aya mi. Nah, nya rokok we oge. Sabungkus anu
20.000 kali 4 sapoe eta teh cik sabaraha kalikeun deui sabulan kalikeun deui satahun mun dikumpulkeun teh meureun boga mobil boga imah meureun mau di sawah bisa. Mami nya ari masalah eta mah teu kedah ku mami disepatkeun kuring mah geus nyampak mata koyong ka putra mami oge. Alhamdulillah Ek bumi, ek mobil, ek sawahna, pedah, keur ku batur ayeuna teh di PHP-keun ka batur. nya teu da naon aya dikontrakkeun mah Di nu penting mah aya. PHP-keun. Heeh. Da kuring narariweuh bae ka luar negeri ya teh. Nya Gitu. syukur atuh aya boga kapikiran ka dinya mah nya. Kade ulah beak ka udud ka ai maraban jang pamajikan nek di mana. Nya pananaon oge. Urang teh da aya tos nyado mami kumaha ngan ayeuna mah ieu nu kieu heula da keur corona jadi nu kieu ududna teh. Gitu jadi heman eka saeuih Iya. nya nu kitu heula peda. Nya geus kajen. Nya sugan isuk pageto kabeuli deui. Tapi kumaha yayang di gimana henteu. Nya engke ditanyakeun heula ka budakna. Eke heula mi tadi mami ka kuring nyebatkeun sok udud. Mami sok udud tara mami. Tara. Ngadu mobil, Henteu bumi, ngontrak. sawah. Boro-boro. Tuh. Mami teu udud teu gaduh bumi, teu gaduh naon teu gaduh naon. Yani kene kuring udud, bumi gaduh, sawah gaduh. Ya, mobil gaduh, aya mami. Kela. Ari hujan sabenerna digawe teh di mana? Ngawaduh mi. Eta nu gelo. Geura nu setuju ka kolot. Ngawadul cenah. Oh, no.